Aman nyaman ejeng damai tentram tina kaayaan. Harapan kita Pak Ganjar jadi presiden tahun 2024. Aman nyaman ejeng damai tentram tina kaayaan. Ulah sopa loba omong, ulah sopo ngomong doang. Yuk urang bebarengan tingkatkan budaya urang. Kita akan membentuk terus Ganjar di tiap kabupaten kota di seluruh provinsi Banten sampai ke tingkat desa. Harapan kita Pak Ganjar jadi presiden tahun 2024. Sampurasun dulur-dulur sadaya nu di kota nu di lembur nu di mana ayana. Yu urang kana rumpul gerang hiji tingkatkeun silaturahmi nambah dulur jeung wargi. Silih asu, silih asa, silih asi, silih mikanya asilih mika dede. Hormat